Ibu mewah bapak anu hadir di ieu tempat, wayahna ibu kedah sadar umur. Sebab kita tadi kikian wae ka urang. atuh asa gara leumpeur. Kahiji kuring teh budak mora. Anu kadua diriung ku ibu-ibu unggul. Sing saladar kana umur ulah centil teuing. Wana sing sadar ibu teh gaduh caroge di bumi. Anu katilu, jika engkau cinta padaku maka aku tidak akan cinta kepadamu. Jelema pinter teu kudu sombong ku pinterna, hakikatna keur dipinterkeun. Jelema daek entong sombong ku daekna, hakikatna keur didaekeun. Jelema alus tong sombong ku alusna, sabenerna keur dialuskeun. Berarti dina awak urang aya Allah Rabbul Alamin anu sakabehna ngatur mubehing alam. Sabab kehidupan mau ukur disebut ibu, disebut pintar kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut daek kuno kedua. Maka teu kudu urang disebut pintar ku batur ujug adigung asa aing pang pinterna. Dah hakikat jelema pinter mah justru boga tugas ngoncoran jelema bodoh, tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah teu kudu sakola luhur jadi jelema belet ge bisa. Hiji urang disebut beunghar lantaran aya si miskin. Mata tugas Utama jalma beunghar adalah nulungan jelma miskin, gera reret keleng patuanganana, gera reret tuh butut imahna, gera reret budak teu bisa sakolana. Lamun nu beunghar kabeh sadar infak jeung jariahna, teu mungkin aya miskin di jaralan, teu mungkin aya yatim malu sapir. Naon sababna? Inget kana tugas pokok agama, yen beunghar teh teu wala kaya nepi ka akhirat, iwal tinu nyalametkeun akhirat ku sedekah jeung infakna. Well, mangga ibu, aduh, ari sumping, ari ngagoceaknya, mangga ibu, tong hilap disiapkeun infak terbaikna eta aya ibu-ibu panitia anu nguriling nganggo ID card. Mangga, sambil sholawatan. Barokatan ala Muhammad. Mana timnya itu? Si siapa tuh namanya tuh? Dia biasanya pasang ini. Sholawatan barokatan Allah Muhammad Rasulullah wa salah ini bu mangga. Supados wareg neuteuk pangersana Ustaz Nanta, mangga diteraskeun infak sedekahna. Dilajeng sholawatan deui tiasa Bapak. Alhamdulillah. Sholawatan barokatan Allah Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Sholawatan barokat barokan udara
siratal mustaqim. Quran babu rahmat lana, Quran rahmat lana, isi Quran Islam iman ihsan Islam iman Kabel kinjak-kinjak. Kabel kinjak-kinjak. Tuh banyak yang situ. Apel dong. Apel kinjak apel. Alhamdulillahirobbilalamin. Parah. Kali kita siap. Paling hebat. Atus upami mangada saudara di lantai 2 pangersa dikali dia Masya Allah manga selfie tiasa ngarekam tiasa muwayahna lisan di balemkeun manga urang buka acara anu diantos-antos urang regepkeun naon kanten ilmu anu baris di pedar ku guru urang sadayana pangersa Ustad Nana Gerhana disumanggakeun. Teu acan jempe mah moal ngawitan. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring atur sangkan jadi pangguga nasa nu jadi diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu bajajak dina angen nyapukeun ria jeung sum'at lepas lengkrah dina panah keun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nutu maki dina hati sanubari dipirik kedua kalimat syahadat lirjanji sumpah hamulan calincir pencak mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek jing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nencak lancak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Izzati. Puja kagungan nu Maha Kawasa menyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa. Nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur. Maha ngatur di handap dewa di luhur Kanyaah kajalma jujur sarta nyarek tilu takabur. Salawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya. Contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu hiat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancet pancet istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleueh ku kapanasan. Urang mundut kanu Maha Agung urang menta kanu Maha Kawasa nyarande ka Gusti Nurahing alam. Moga-moga lamun memang ieu pangaosan sing hade pangaosna
lamun memang ieu pangajian sing hade pangajianna. Sabab anu ngaran kahirupan tong ngarep-ngarep urang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Mata ulah wakan nuntut batur bakal ngajian urang talipak jeung tanya awak lamun memang urang teu mampu ngajian batur tong ngarep-ngarep batur ngajian ka urang. Ibu mewah bapak anu hadir di ieu tempat wayahna ibu kedah sadar umur sebab kita tadi kikian wae ka urang atuh asa galeumpeur. Kahiji kuring teh budak mora, anu kadua diriung ku ibu-ibu wungkul sing saladar kana umur ulah centil teuing. Wana sing sadar ibu teh gaduh caroge di bumi. Anu katilu, jika engkau cinta padaku maka aku tidak akan cinta kepadamu. Moal dipisah-pisah, moal dihiji-hiji, nu musim kuring dihormat kum sadayana. Ari tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Lamun bener ibu neangan ilmu, geratanya ka ustad masing-masing. Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang, jawabanana acan. Sadayana nu hadir di moal ieu arapal ilmu tahajud, naha unggal penting sarare wae. Nu hadir di ieu tempat arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha yatim miskin diantep wae. Sadayana nu hadir di ieu tempat kasup kuring apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakalpeung mah ustad ge sepur keur wae. Jadi lamun kitu ilmu urang teh boro-boro moncoran batur, moncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Lamun lain pituluh Allah, lamun lain hidayah Allah, cantang tu saha ari urang nu sabenerna. Matak jelema pinter teu kudu sombong ku pinterna, hakikatna keur dipinterkeun. Jelema daek entong sombong ku daekna, hakikatna keur didaekeun. Jelema alus tong sombong ku alusna, sabenerna keur dialuskeun. Berarti dina awak urang aya Allah Rabbul Alamin anu sakabehna ngatur mubehing alam. Sabab kahirupan mah ukur disebut ibu, disebut pintar kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut daek kuno kedul. Maka teu kudu urang disebut pinter ku batur ujug adigung asa aing pang pinterna. Da hakikat jelema pinter mah justru boga tugas moncoran jelema bodoh, tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah teu kudu sakola luhur jadi jelema belet ge bisa. Hiji urang disebut beunghar lantaran aya si miskin. Mata tugas utama jalma beunghar adalah nulungan jelema miskin, gera reret keleng patuanganana, gera reret tuh butut imahna, gera reret budak teu bisa sakolana. Lamun nu beunghar kabeh sadar infak jeung jariahna, teu mungkin aya miskin di jaralan, teu mungkin aya yatim malu sapir. Naon sababna? Inget kana tugas pokok agama, yen beunghar teh teu wala kaya nepi ka akhirat, iwal tinu nyalebetkeun akhirat ku sedekah jeung infakna. Well. Maka jalji lamun ieu nu hadir aya jalma beunghar sing nyaah kanu miskin, sabab urang beunghar bisa jadi karena aya doa-doa jalma nu miskin. Bandungan jasa si miskin keren. Aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot panggeulana nyokot pasaran. Aya nu maot panggeulana tahlilan. Aya nu maot mulasara. Mata lamun aya jelema beunghar sombong, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Matak ngaran hirup ulah coba-coba goreng jeung batur lantaran urang keukeuh peteugeuh butuh ku batur. Di luhur aya pejabat oge hakikatna mah lantaran dicoblos rakyat. Matak sanggeus jadi pejabat ulah sok cicing wae dina kursi. Perhatikeun atuh rakyat teh sabarana. Sing goreng oge sarua.
mungkin jadi penceramah lamun eueuh jamaah matak sebagai penceramah yang baik hargaan jeung hormati jamaah lain kudu jamaah dicarekan naon sebab saha nana gerhana teh saha disebut ustad mung disebut kiai hoream disebut ulama komo sabab leuwih apal goreng patut tadiri iwal tidur sorangan. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika diriku sudah menemukan diriku yang sebenarnya. Pertemuan yang paling indah bukan aku bertemu kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah mengetahui siapa diriku. Maka jelema nu wawuh kana dirina moal hayang apal jeung goreng patuta batur, teu hayang apal jeung kasalahan batur, teu hayang apal jeung kateuceureugan batur. Batur kadang-kadang dosana judi, jinah jeung maling, tapi urang aya dosa nu leuwih ti eta, naon ngarasa bangga diri ku ibadahna, itulah dosa nu pangbadagna. Well. Judi eukeun dirina, maling eukeun dirina, jinah eukeun dirina, tapi urang ngarasa bangga ku ibadah urang, kasombongan Allah rebut ku makhluk ngaranna manusia. Maka ibu ngupingkeun ceramah ieu gerari ren nyieun status OTW tahajud. Gara eureun ngagibri-gibri geulang nyampur pangajian hayu ngaos. Gara eureun ngedeng-ngedeng kongkorong kanu teu boga. Gerak eureun nyaritakeun sawah panu teu boga sawah, naon kasombongan dikukut maka Allah geus sanggup pikeun mancurkeunana. Iblis lamun teu sanggupkeun ibu ngajadikeun jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya urang jadi jelema ria dina ibadah. Dorakana mah sarua. Bener Bu. Ayeuna ibu di jilbab entong bangga-bangga teuing. Da jilbab ieu mah di mall ieu ge aya. Abdi apal hargana handapna 100 umurna 200. Nah mah jeung apal abad kuring sok ceramah Idul Fitri. Keur ceramah Idul Fitri kadang-kadang ibu-ibu bocor ngomongkeun ilmu anyar. Bagaimana atuh jilbab nu sebenarnya ieu mah kain artina syariat. Maka dina arti jilbab artina munian. Silakan kain ieu aneh memang kuduna ulah katempo rambut kacoma-coma acan, tapi kudu bareng jeung hakikat dina di jilbab nya eta bisa munian. Geura bunian cekieuna, geura bunian lambeuna, geura bunian socana, naon hartina jilbab badak tapi popolotot ka salaki, naon hartina jilbab gede tapi dudak tente kana gosi, naon hartina jilbab badak tapi bibir gali ngomongkeun ka goreng patutan atur. Kadang-kadang ibu keprok-keprok siap-siap, kadang-kadang diri ngomongkeun aing pisan harus itu. Bapak, oh ya bareng ya. Jangan aya ibu. Jangan nanti orang dia. Bapak, ibu bakal menang ilmu, lain tekuring. Lamun ibu hayang menang ilmu, sebenarnya lain tina gerhana lain. Bisaha atuh. Di Allah Ta'ala. Carana lamun ibu hayang menang ilmu, carana hiji bersihkeun hate, kosongkeun hate. Lamun jalma geus ngarasa boga berilmu, jalma geus ngarasa bisa, jalma geus ngarasa alus, maka moal bisa nempo kaalusan batur. Lamun jalma geus ngarasa boga berilmu, otak moal bisa narima ilmu batur. Hakikatna urang mah teu malataya, la haula wala quwwata ya bener. Karena gerhana geus saha atuh. Kata-kata diubung-ubung ku batur, disanjung-sanjung ku batur, dipuji-puji ku batur, mata kering celana biasa, baju biasa, ngomong biasa, sababna gerhana manusia biasa, lain manusia luar biasa. Maka kunci ilmu bisa dapat ku ibu tidak ilmu bisa ngosong dengan hati. Ya, pemeran hirup negara lalajuan hiji tangkal hiji daun. Daun mau bisa munian dunia,
tapi daun lamun napa kana soca maka dunia moal katempo. Kalau deui hiji daun moal bisa munian dunia, tapi lamun daun napa kana soca ibu maka dunia moal katempo. Nalika jelema bersih hatena bakal bisa lalajo ka alusan batu, tapi lamun hate geuna ku sirik moal bisa lalajo alus ka batu. Maka tinggal tanya lamun batur nyeun gedong ibu nyeri sirah kunaon eta hate. Lamun batur make nongkorong panas tiris kunaon eta hate. Lamun batur meuli sawah ibu ujung ka rumah sakit kunaon eta hate. Bisa jadi batur meuli mobil motor si eta paling di ditu. Kunaon eta hate. Maka hakikat ngaran hirup adalah sumberna hate. Jelema miskin alus hatena maka Allah bakal nitipkeun harta. Nah, sabab jelema alus hate hartana bakal dipake nulungan jelema miskin. Lamun keur miskin sisik mulik goreng hate, goreng pucus kahituna panas baranan, dititipan harta bakal sombong ku hartana. Maka hakikat ngaran beunghar ayana dina hate anu bersih. Bener. Jelema bodoh tapi loba geureuhan ka batur, jelema bodoh loba ngageureun batur, deuk dititipan ilmu kumaha ku Allah, keur bodoh wae fanatik ka batur komo geus pinter sia. Maka keur Pak balik deui kana hate masing-masing. Ibu sumping ka dieu atuy. Awakna ngahariji, hatena hiji gedung. Bisa jadi bubar ti dieu ge, euleus eta ngaran hate buat beda jeung TikTok. Lamun ibu dalam tadi dengan kealusan, maka kealusan lain sumbernya gerhana lain takuni manusia sumber kealusan mati Allah Ta'ala. Jadi lamun ibu hadir dengan kealusan, maka bubar ini caritakeun kealusan. Tapi lamun disuk jalan digetok ada ngomongkeun kuring, aya ustaz kitu di koseah, berarti kudu datang ka dieu diuk kata dieu dengan kagorengan kuring. Unsurna adalah hati. Ilmu, karena ilmu segala rupa bisa jadi ilmu. Kakak ibu pasea bisa jadi ilmu. Tetap lamun pasea langsung digeureun angkat weh. Da ibu ge bisa balik rumah tangga lantaran lalajo batur pasea. Burger we tatana teh hatur we pasea, nu teh ibu Pak, urang ulah pasea we dieu segitu, buat gandeng, sabi teh oh mah, buat dieu, tapi akan nyaman, naon Pak, pasea wae tapi lupa anakna. Kalau teh ibu beunang tempo we Pak, anakna harus beungeut. Nah kunaon kitu, beungeun kitu we pabaleut baheul. Ternyata ibu bisa balik rumah tangga lantaran lalajo batur nusa. Maka prinsip dina Islam tong wakawani nyaritakeun urusan bener sapanjang hate ewa keneh kanu salah. Jadi kalau hese tong wakawani nyaritakeun urusan bener sapanjang hate ewa keneh kanu salah. Berarti urang teu apa fungsina bener. Fungsina bener memeres teu masalah, lain ngewa kanu salah. Well, ternyata kami hadir korban TikTokan. Kita well lah. Kudu kumaha atuh ka jelema nu salah, lain kudu nyewa. Kudu nyaah. Entong resep kanu bener, entong nyewa kanu salah. Teu saeutik jelema sombong ku benerna lantaran loba teuing nu mikaresepna. Teu saeutik jelema mun cicing dina bener lantaran geus kagok disebut salah ku batur. Mata hirup manusia be aja. Ibu 2 bulan rumah tangga, kumaha lamun ibu? Alhamdulillah kalau dia dulu jujur dia sekarat karek 2 bulan antosan 2 tahun jujur leungit kedegul datang jelema teh cicing dina hiji daraja harus Pak nyaah maka ye lalajoan laleur enteupna dina perkara nu kotor barang dahar nu kotor maka nu ditapolkeun ge adalah nu ditapolkeun ge nu kotor-kotor. Urang teh manusia ulah boga sifat laleur, nu ditempo gorengna batur, nu diomong-omong kagoreng patutan batur, ditepa-tepa kagoreng patutan batur, nu kitu mah sanes manusia tapi seribu angurang lalajoan batu nya angurang lalajoan batu aya madu kaluarna tina lebah tina nyiruan. Oke, peraan. Karunya.
Pada aku ambil duduk adinya. Ya, memang pada pinggirnya. Tapi nama Johan mah ku ibu Tina Nyiruan. Ayah. Ku ibu nama Johan Tina Nyiruan. Nyiruan untuk tina kembang anu alus. Nu disesep sarita pati kembang, maka keluar lagi adalah madu. Lamun setiap jalma geus bisa jadi madu. Hai. Lamun setiap jalma geus bisa jadi madu, maka boro-boro manusia sireum ge datang. Tapi lamun hidup jadi patrawali, boro-boro mah pak kolot budak leutik bakal kabur panggeulana. Lamun ibu batur tersebut ka ibu, ngewa ka ibu, entong waka nyalahkeun batur, buah-buah awak urang aya pika ngewaeun batur. Bener Pak? Aduh dah. Tuh, dua. Anjing bakal jadi guru. Oncor hirup ka manusia teh bisa jadi anjing. Pada kuring di lemur enwira anjing tara di baledog karunya da bogaeun nyawa. Malahan lentong ke anjing punten pun guru dekat tangga dan gerhana gelo anjing teu nyebut nu gelo maknya guruna anjing kali-kali mau orang guru ke anjing sanajis na baham anjing masih kini bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najis na baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rucat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Masa nu kieu patut jaga teh atuh ijem. Entong sok ngarendahkeun batur ku bodogna, entong sok ngarendahkeun batur ku gorengna. Hakikat hareupeun Allah nu goreng bisa jadi alus, tapi hareupeun Allah bisa jadi nu alus jadi goreng. Ibu lamun boga salaki goreng, sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah boga salaki ku petotna. Alhamdulillah Gusti boga salaki ku bekekna. Alhamdulillah boga salaki ku tutung hidungna. Kalebah mana sok lalajoan nu goreng moal hayangeun salingkuh naha da biheum payu teh jadi goreng. Tapi lamun ibu boga salaki kasep ngareng-bereng koneng mun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga Nana Gerhana. Awas sadar umur Tong pede-pede deui nu kasep biasana rada taroheo. Rumasa dirina payu akhirna kali itu heureuy kali heureuy hubungan kana sebatas jarak heureuy. Peta mangalah dilarian anu garore. Anggar horean. Tamangka hadirin kaum muslimin. Naha atuh kuring beda jeung batur. Lamun ibu nonton pengajian abdi oge sok sasarengan sareng Abuya Muhyiddin ti Sumedang anjeunna mah jalmi luar biasa. Lo deui ti Kutawaringin Kiai Haji Salimul Apip anjeunna mah jalmi luar biasa. Lo deui Ustad Epi Effendi makelakeun jaket kulit eta teh sami ustad sanes banar doma. Kurumuy kuring ya sakieu mamonjeuh jiga ojek online. Omat ulah nempo bajuna, omat ulah nempo wujudna, omat ulah nempo jirimna, tapi tempo naon perkara nu ditepikeunana. Bener. Orang NU nyaritakeun Islam, orang Persis nyaritakeun Islam, orang Muhammadiyah ge sarua keur nyaritakeun Islam. Nu alus hareupeun Allah lain nu nyarita, nu alus hareupeun Allah lain nu nguping, tapi nu alus mah jalma nu daek ngeureuyeuh dina eta agama sorangan. Sabab lamun ibu Bandungan perbedaan itu indah. Ibu boga bisa budak, ibu boga kurang kali lantaran ngahiji di imah beda. Lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan kurumuy Cipeju. Coba lamun kudu sarua lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun paling bijil anak kucing. Maka inilah nilai perbedaan. Jadi teu kudu riweuh dengan perbedaan. Maca sholawat barareda, aya nu jiga es lilin, aya nu make alok, anu setengah dangdut, beukeun bae, teu kudu jadi riweuh digeungeureuhkeun.
aya geuning Allahumma sholli ala Muhammad. Kuring pan di Bandung mah es lilin mah cecep Bandung. Belenyang ka Garut, di Garut mah maca salawat jadi aya Allah. Sholatu salamu salatu rasulin keun bae ka sarua. Lo ka Banten jadi hohoa. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Keun bae sapanjang nu dibaca sholawat keneh kadar eta beda nada teu kudu jadi pasea. Nu dibaca adalah sholawat keneh nambah jeung kudu pasea, silahkan berdasarkan cara masing-masing. Well nya well ibu anu tahlil, lamun ibu asup tahlil Bandungan aya nu tungkul, aya nu ngagideug, aya nu muih, aya nu la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahan. Aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah kita stop heula nah teu tungkul tu tempon nu tungkul mengadon sare jadi imam di budak gideug ngarah teu sare. Aya nu paling paur muih illallah sajam satengah tahlil teh nah da bubar pangajian teu dahar-dahar acan golok-golok we buruan malahan mah digondeng bude KM 4 ribu. Abdi curiga aduh sing teh bawa ayeuna si eta tahlilan bawa isu mah si eta di tahlilan efek teh alhamdulillah teu enjing teh poe Jumaah langsung ngahotib jeung teh kuat alhamdulillah sangat kuat alus ceramahna kan eta tungtungna maka jeung aya bahasa bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah tah ngagebeg kuring nah cing teh bebengok maneh nyebut tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu samupeun ceuk Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti ceuk Allah geura tempo panon poe serap Gusti nempo ciptaan kami nyebut serap pomo nempo kami. Iya pada ahli wiridan benjeja tepung jeung Allah cing teh kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kica-kica Allah. Dek nu tungkul nu dibaca la ilaha illallah. Dek nu ngagideug nu dibaca la ilaha illallah. Nu muih nu dibaca la ilaha illallah. Amuran tapelkeun kalimat nu paling agung linuhung payunan Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Mata sok lalatihan dina wiridan. Ari jalma maot kan gumantung karesepna ari. Aya bobotoh Persib jebrot tabrakan tanya ku malaikat man roboka piking abdi mah didagor gumantung karesepna. Ibu-ibu barang penta wae duit kasalak kikiu diberi duit gede kakara terima kasih ya bebe ayo berubah diberi leutik masih pananan buah-buah ieu merekna apeun we ieu kasalak kitu kumaha lamun maot hese nilep an maot teh kieu kapan we kieu setan untung RT cerdas nyokot 5.000 gubrakeun kana leungeun nilep sorangan kan RT humpat ka sieuna bapak-bapak tos gaduh istri ulah sok walajo istri nu lain kumaha lamun maot hese ngicep apan ngaran maut mati handap nepi ka luhur dicabut nyawa patak rata-rata nu maut ngaburilong tungkuk kulebe innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah nu soleh mah peureum ibu ngan anu pernah beger jeung batu jadi kieu sabelah. Nah bapak-bapak jeung nu ngagedeg kitu jadi kalimat agung linuhung adalah la ilaha illallah. Kunaon mau jeung agung linuhung? Sabab la ilaha illallah itu adalah penolakan ilah selain Allah. Nolak kabehanana nu diterima adalah Allah sehingga dirina nu aya Allahna nu leungit dirina. Dina awak urang teh leungit dirina nu aya Allahna. Hayang uninga ibu. Lamun ibu hayang apalna awak ibu keur bareng jeung saha? Artinya ibu bakal kata pelan ku sifat Allah Rahman, Rahim, Gopar napal na awak ibu
nyaahan, asihan, dedehan, asa kampura, berarti ibu teh berjeng Allah. Lamun sik-sik, melik, sulit, ati, goreng, pucus, belang, bayah, tanya, saha nu boga sifat kitu. Tuh, setan gitu Pak. Lalaki, lamun berkata peran ku sifat Allah, kumaha ka ibu nyangem, mah, teu aya deui nu panggalisna jiwa ti bojo berkata peran ku sifatnya Pak. Nalika keur datang liurna, kumaha ibu si Bagong. Tapi ibu tong sarwana, lamun salaki keur bijil bahasa si Bagong, tinggal tanya, aduh berarti sawewengi abdi teh kulem sareng jaluna. Kan paling baur budak nanya, mama Bagong, bapak Bagong, ari abdi tunjuk keduaan anak begu meureun. Lamun ibu hayang apal ibu kerjeng saha, berarti ibu kudu apal sifat-sifat Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Assalam jeung sagala rupana. Artina lamun ibu nyaahan, asian, dedehan, artina ibu berkata pelan sifat Allah. Maka ibu ge bakal sadar saha urang lamun babarengan jeung Allah nya pasti dipikaridho ku Gusti Allah. Bepan urang mah teu Allah teu ridho teh babarenganana jeung nafsu wae atuh. Ari ngaran-ngaran nafsu deukeut jeung kahayang. Aing ngaran-ngaran kahayang deukeut jeung ujub, aing ngaran-ngaran ujub deukeut jeung ria, aing ngaran-ngaran ria asa ka puji. Sedih lo kedeuna teh da. Ieu teh tiung engan. Kumaha lu? Maaf bae. Ieu teh rada komper, dipek kunaon komper. Kunaon jadi ibu serak, terus kau sholawat, sareng baca Quran sawewengi, pret. Ngaran-ngaran ibadah ikhlas, teu butuh disanjung batur, teu butuh dipuji batur, teu butuh dialus-alus ku batur, teu mangsa bodoh we. Dek batur muji, pret, dek ngaledek, mangsa bodoh. Sabab pribadi jalma anu geus eueuh dirina aya Allahna, teu butuh disanjung, teu butuh dipuja, nu aya ge sesonoan jeung Allahna. Maka hakikatna aku bertemu kamu tidak istimewa, tapi yang istimewa adalah ketika diriku sudah bertemu dengan aku. Lamun ibu geus tepung jeung diri ibu, moal peduli karena kesalahan batur. Teu hayang lalajo kana kagorengan batur, teu hayang nempo ka teu eceregan batur. Naon? Ulah kajebak ku kasalahan batur. Batur nu peditna naha urang nu ngagibahna. Batur nu kadul pangajianana naha urang anu ngadiktekna. Padahal hakikatna batur teu pangajian teh nu salah mah ieu tah. Nama gejeng salah pengajian mineng tapi tapak eueuh, kasalaki galak anger, katatangga ngewa anger, jeung duhur dapur anger, aing ngaos kaplasa. Bener lah, asli. Mata bubar ti dieu wayahna, kudu aya perubahan sifat. Aya bener na ibu pangaosan, kudu aya perubahan sifat. Nu pedit sing bageus, nu baeut ka salaki pulang ti dieu aya. Cecaroge ibu teh, kunaon balik pengajian jadi lebay, oh menyesal. Isukna robah ya anger jeung kieu deui. Kudu aya perubahan sifat, Pak. Maka kuring disebut ustad, kiai, ajengan, era, sok sieun omongan teu akur jeung perbuatan. Well, bari eta teh kuring pisan, Pak, omongan teu cocok jeung perbuatan. Nerangkeun sedekah lantang, innama shadaqata lil fuqara. Sarodako, isukna ibu sodako, eta ge geuning kecleng, sarodako, ibu nu 5, nu 10. Nah ustad apa? Ditempo sajeroning dieu. Apakah kuring sodako? Wah, bahaya ya. Tuh, kusakitu ge geus era, Pak, ngomongkeun sodako tapi kuring teu sodako. Malah mandar hakikatna anu bakal sodako mah ye ibu panitia. Ka abdi sok lalajoan ke beresna bakal aya nu ngudag panitia, "Cep,
sakedap antosan cek urang mah lain tadinya aku jeung antosan punten cenah ieu mah sodakohna eudeuh ditampak ku abdi da butuh. Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan domba di tengah jalan ayo nu menta jalma nu sangsara, ya Rasul apa itu kambing kamu butuh? Ya silahkan bawa. Nabi Muhammad bro lain anak gerhana abdi ayeuna di bahanan ku panitia pegat ku ibu pegat di ditu dibikin moal ieu teh keur ngomongkeun bersih hati na sudon wae. Ini parah ini. Ieu teh keur ngomongkeun bersih hati lur. Nabi Muhammad setiap nu dipenta dibikeun. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul abdi hoyong jubah dilaan dibikeun. Nana gerhana tah aya jam penta ku ibu dibikeun moal. Dua tadoraka. Ceuk abdi mah leuwih hade baralik daripada hate teuas kitu mah. Cek ibu selain hati kuring anu telas si hati ustad ngan beungeut waneh we lain beungeut Nabi Muhammad. Berarti moal aya jelema anu percaya. Heeh. Naon? Diboyong. Oyong jam. Meuli. Keur ngabuktikeun bahwa ibu tidak perlu nyanjung, teu perlu ibu muji, teu perlu ibu terhipnotis punana gerhana, teu kudu bahwa kuring hatena lain hate Nabi Muhammad. Justru urang mah kudu nyanjung, kudu muja, kudu muji atas nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain ka kuring lah budak kieu riweuh. Asli. Kalau nu paling parah nu disebut al-mukarram pan tadi kakopingnya al-mukarram nana gerhana murika bulu punuk nah al-mukarram yang mulia cek rumus mana-mana ge yang mulia manu mere lain nu dibere ai posisi ayana kuring dibere atau nu mere usaha diberena berarti yang mukarram iya tak al-mukarram. Gua tunggu secek panitia teh cek pejantan mukarram moal nah embung al mukarram kudu merek teu sanggup pak disebut al mukarram disebut ustad teu sanggup disebut kiai teu sanggup disebut ajengan ge teu sanggup sabab kiai ajengan disebut warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun bageur tapi naha urang pedit hen. Nabi ngawariskeun damai, jongjon, tentrem, tapi naha urang sok aya sik-sik meuli keneh. Mata hambura kuring jalmi biasa, lain jalma luar biasa. Apaan eta viral senana TikTok jeung na YouTube? Naon viral? Pret. Malahan semakin jelema viral, semakin capek, Pak. Poe ieu abdi ngalebetan opat agenda. Hotel Horizon bareng jeung Pemda belenyeng ka dieu beres di dieu tuh pamasikeun ka Sumedang 3 daerah 3 panggung cek ibu teh aduh untung cek ustad sapoe 3 cek ibu untung cek urang mah iraha daharna atuh di dieu ge pan langsung teh ceramah tapi da anu ngundang teh palalinter cerdas jeung saladar satiap ajengan teh tuang dibahankeun tak eta nuhun satu acara ge nuhun gitu. Padahal lamun aya bapak-bapak hayang viral kok mere kok sabab kuring kikieuan lain kahayang kuring tapi murni Allah anu ngijinan kuring maka ibaratna nana gerhana keur jadi wayang maka Allah nu keur ngagulak-gulakna. Bener Bu? Ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Matak jalma entong panas ku batur, entong sirik ku batur, entong panas baranan ku batur. Tenang, hiji waktu ibu nu bakal viral seperti kieu. Pek hayang. Bisi ibu teu percaya jelema viral, beger ge hese.
Nah, sabab loba lalajo na HP, loba lalajo na TikTok, akhirnya jadi wawu, ngabonceng ke kuring awewe lamun teu ditergos babahaya. Sabab leuneur kieu sok abdi ngabonceng ibu, moal teh gujul ulu Ustaz Nana. Baboncengan jeung awewe, na kudu doma. Matak setiap jelema entong hayang, entong embung. Di mana eta tong hayang tong embung? La ilaha illallah. Teu aya nu nakdirkeun angin Allah, teu aya nu ngajadikeun angin Allah, teu aya nu ngawujudkeun angin Allah, teu aya nu ngahebatkeun angin Allah, teu aya nu minterkeun angin Allah, teu aya nu ngawujudkeun. Wujud ibu sararea di dieu pasti terbaik numutkeun Allah. Halis tos sakieu hadena, mata kade ulah nepi ka diganti ku patlot. Bulu soca sakieu mah atos meujeuh, entos sae Allah nyiptakeun. Leuheung basa panganten mah aya alusna disambung bulu panonna. Coba ibu mau motor sambung bulu panon tabrakan gitu. Mata entong sok repot diri lah. Rarai digluang diglowing 1,5 juta teh ibu. Kudu keluar sama merek nage produk Korea glowing teh jeung urang sabab jeung bahasa Sunda mah hinyai. Jika kita bakal kambangi ai rarai glowing ai punuk renge. Mata menges kudu riweuh jadi jelema mah arimakeun perkara nu ku Allah dibikeun. Inilah makna syukur ka pangeran. Bener. Lamun ibu tadi geus dangdos, bedak diage, lipstik diage, make up diage, teuleui ngonteung ceuk hate ibu geulis ning urang turun ti bumina, koceak budak tatangga. Gusti eta bolot. Deuk dikumaha eta budak ku ibu. Deuk ditonyok. Kunaon ibu kasigeng ku omongan budak? Bongan panyakit ibu ngarasa geulis. Bapak daya ka masjid muncul tina hate urang daya ka masjid kumaha cek batur ya maneh waduh ka masjid kumaha cek bapak hei nu adan jeung komat teh saha nu kieu patut berarti manehna geus ngarasa diri pang ahli masjidna geus salah Pak patak hakikat tebang hese-hesena dipigawe lain salat lain zakat lain saum lain ibadah haji nu pang hesena istiqomah dina diri merasa diri paling benar merasa diri paling hebat ta eta nu hese asli weh alhamdulillah terama teh kahartoseun teh da umut-umutan teuing ngarti teuing tunduh anapun beda cara silahkan Abuya Muhyiddin ceramahna ngaguar karuhun urang bareto supaya jalma teu poho kana perjuangan nalakon karuhun urang sok ibu Kiai Haji Salimul Apip ceramah mahna dengan nada-nada sholawat supaya umat cinta terhadap sholawat silahkan nana gerhana kugaya kieu pek bae teu kudu ngabeda-beda sarua keneh Islam bener asli waktu itu mah tuh akur jeung urang Arab kan ada presiden urang mah Prabowo lain Salman urang marek jadi orang Indonesia mau jadi orang Arab di Arab mong adan langsung komat meujeuh naha jelema salat disiplin mong adan langsung komat geus ngaweuleud di jero masjid cobian di Indonesia mong adan langsung komat eueuh nu adan eta, omat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, ngadoa eta, balik ya nu pukulun nu si eta keneh. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama NU keren bikin metodologi studi Islam, metode bikin Islam ngaranna pupujian. Eling umat dek maghrib dek isya itu kesaladar eta waktu asar sampai jam maghrib harayang baliknya mana eta metode saha metode orang NU gigireun urang aya masjid anu tara tong ngaganggu lamun memang tara geus tong ngaganggu nu osok lamun memang osok entong make jeung kaganggu ku nu tara
sabab nyeun masjid lain butuh pasea pujian jeung henteu tapi nyeun masjid butuh kueusina haben pasea pujian jeung henteu aya meusian karara wel. Di Arab takbiran keren, nada tinggi, sound alus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di Arab plus ke Indonesia. Allah Akbar, Allah. Buat tinggal nu jengkel. Akbar, Allah Akbar, la ilah. Napas ponok, itu panjang kene kan jadi make angka sunah panjang dibebeskeun eta ha ilallah jadi aya eta. Kuring yakin kunaon ibu seserian akur jeung nu di lemur ibu. Jamaah pengajian sok pan di urang mah hese ditangtukeun waktuna jamna anggar ya datang tepang paneurina matak lahir geuningan ibu-ibu jamaah pengajian ku ayana nadoman heula ku ayana sholawatan heula naon eta mall bener Bu Wali Songo ngolo kuayang supaya umat Islam resep karena agamana maka Wali Songo nyiptakeun wayang. Akhirna dina wayang aya disebut kakawen. Semar ya namun semar kuncu orang sepuayang gini semar kuncung danar wulung atuh dangdutna Roma Irama nepi ka ibu ulah tenang teuing hirup di dunia bapak beunghar tong tenang teuing hirup di dunia naha ngaran umurna teu nyaho ngadodoho Quran teu kabaca hadis teu kaaji masjid teu katepungan pengajian kieu aya daek tapi ingat kana pimaoteun lantaran aya si oma nya Roma Irama badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta karena nyanyi mau ahli tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam. ayo ciri kiai nyanyi aya gunah dituntut secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Jadi abdi malam eureun ceramah deuk piluan akademi damping. Nah ya dasar kieu mah sora meujeuh. Kadar eta meunang jeung eleh bae we. Inilah dakwah secara budayana masing-masing. Silahkan. Ibu oge geuning heuh aya nu ka masjid jarang, pengajian jarang, tapi soleh kasalaki. Da soleh ukuran ibu mah hampura nalika salaki hoyong tuang geus hayogi, nalika salaki hoyong kulem ibu tos nyampak, nalika salaki ange-angean tos dipanglicirkeun, nalika salaki bade angkat sapatu tos disadiakeun. Tah soleh keur ibu mah sakitu we heula. Teu kudu riweuh. Ka masjid jarang, pangausan boro-boro, tapi kunaon jeung ibu mah soleh. Cenah urang mengadeng si oma we, tinggal lagu naon? Istri salihah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan. Oke lah tuh hese bari story mah. Perhiasan
rasa terindah. Malemah mana babna? Bab nu kedua. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Jadi namun salaki kacau pikiran, gundah gulana, tampil ibu di depan, jangan gitu. Ayo cek salaki kadang-kadang bikin kurang liar pikiran memani. Sedangkan Allah ngancam bu, ibu mau diterima sholat, mau diterima zakat, ibu mau diterima ibadah haji, ibu mau diterima amal ibadah. Nah, lamun salaki nyeri hate ku bibir jeung ucapan ibu. Alam kalem tenang, kurang hancak. Allah nolak ibadah ibu, Allah nolak tahajud ibu, Allah nolak maca Quran ibu. Sapanjang salaki nyeri hate ku tingkah pola ibu. Mata koyahna bubar ti dieu ngarasakeun heula kacape salaki. Mun salaki wangsul usaha papageun alawang pantok. Bapana geuning sumping ieu teh rengkuh. Sanes kieu wae atuh. Bapak geuning sumping rengkuh. Nya mah capek bapak, capek calik heula Bang Baru. Ge salaki calik sana ku ibu sampeana angkat kana pingping ibu. Coplokkeun sapatuna, korosotkeun kaos kakina, ulah coba-coba ibu nyebutkeun bau tarasi, nah kana duitna beuki. Beres gitu, sun tangan ka ceroge, bapak hapunten mah. Sun tangan leos ka dapur nyanak cai anu tiis, keun bae tong make gula da sidik teu boga, bikeun ka salaki pupun tenang, bapana hampura sidik lieu gedeungan ragap daya urang kadi teu kadi ukur mumara, hapunten cai dengan sakadar aya cai herang, suruput ku salaki diinum, ternyata amiseun, nu amis lain gulana, ternyata nu amis budi ibu ka salakina. Bapak menang ya. Beres gitu, cekelan ku ibu panangana, cana kajaman bilih bade ibak, cai haneut nyampak, cai tiis nyampak, dekul salaki ibak, siapkeun sarungna, siapkeun kokona, siapkeun kopeahna, siapkeun sajadahna, kebutkeun ku ibu, bapak bilih bade netepan mangga, ibu ka dapur heula bade ngadamel rencang dan sangukna, dekul salaki salat, pareuman kompor, tius ibu ka hareup, cicing ngalahunan salaki bari nyumuh, bapana hapunten jisim abdi, tape lungseri tunuh geuning bapak melaan isim abdi. Hapunten, hampurannya ieu ceramah jero teuing direret tina rarayna Allah nu kitu. Allah. Tapi mau beladinya mah Allah pisan. Beladinya sarua Allah. Ya well. Lewas ka dapur bapana hayu urang tuang dak mah geus acan neda. Sadiakeun ku ibu kokocokna, sadiakeun jimpona, sadiakeun sanguna, sadiakeun rencangna, sanajan eueuh deungeunna, ukur bala-bala 3 siki, kurupuk 2 siki, tapi tempo huap salaki sagede peureuh. Ternyata nu matak nikmat barang tuang lain rencang sangu teuing, tapi nikmatna barang tuang adalah nikmatna budi pamajikan kalau jadi salakina. Nah, tak kudu gitu bubar di dia. Tapi ibu siap kikituan kasalaki, kan kasalaki nu kumaha heula. Tak kurang sanes urang Oke, cek ibu teh siap ibu kikituan, tapi kasalaki nu kumaha. Salaki anu bener-bener tanggung jawab kalau jadi pamajikan. Hayang gelis dandanan pamajikan, hayang lurus pantauan, hayang jongjon rasikoan. Ya mau ukur bisa nitah we nyamu beasna Allah narik bersih. Bener Urang mandi sabunna sadiakeun ku bapa, ari ngeukepan hayang nu seungit, aya dimandian ku sabun ganu. Ayeuna atuh asasari jeung rumah Garut.
Ibu mau protes ke salaki, lamun salaki bener-bener tanggung jawab. Bener Bu? Nah, Bapak habis denger radio, balik. Artinya balen. Cak kudu aya perubahan sikap sararea sanggeus pengajian. Bener. Ibu maca sholawat. Sallallahu ala nikmat, enakeun, oke. Engkau maka apal artina sallallahu alaihi Muhammad heula. Tina genaheun we eta nyebut genaheun ibu, aya keneh engke di bumi genaheun eta. Digodang kete salaki, sare, listrik, nit-nitan, beas, peak dengan sangu eueuh, budak, mijah, kompor teu huru. Aya keneh raoseuna, aya keneh raoseun sholawat nu dieu. Ulah kan nempo artina heula eta we tina geunaheunana. Kadang-kadang nafsu jeung bijil di dieu mah heueuh sholawatan genah-genah datang ka imah digoda kitu wah. Bentes ka ibu nyarekan salaki. Beureun urang atuh pangosan, cing salaki mah meker-meker. Di mana eta genahna sholawat? Bacaan kat sakitu genahna inni wajahtu wajhiya latifat aros samawati. Nikmat bacaan salat, genah bacaan salat, alus bacaan salat, tapi nah bubar salat biwir jadi goreng kata tangga, biwir jadi goreng kabaraya. Naon sabenerna dibaca? Well. Ada hakikat ngaran hirup adalah lain salat teuing. Tapi sholat eta kudu dibawa karena perilaku sanggeus sholat. Atos yeun. Terakhir setengah genap. Ya ibu orang mana ibu? Ibu di Banten, Sumedang, Rancakalong. Oh ya. Ya api-api wawu mikir di mana? Ibu di mana? Kami Sumedang. Ya. Cincin, Cililin. Ya. Itu di mana itu? Lain. Situ Raja. Waduh, alhamdulillah. Jadi ibu datang ke DT rek naon? Hayang panggih jeung nana gerhat ya. Oh ya. Aja di nama Sumedang. Mana? Oh, ya non sing sarehat. Alhamdulillah. Asa budak muraan. Lain bawa budak ibu atuh. Makanya aya ABG tingkat taar lagi kaciri 62 itu lain 26. Pada dasarnya ibu, nu terakhirnya ibu hayang sholat diterima, zakat diterima, ibadah diterima, modalna hiji sing alus ka indung bapak. Sabab al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah kaki ibu. Dek dibikeun surga kumaha lamun indung bapak loba ngadat jeung ngamu ka ibu, mata sok penta karidoan indung bapak, maka Allah mikarido kana kahirupan ibu jeung bapak.
Pada dasarna urang baheula minta duit ka kolot, kolot teu mere lantaran teu boga. Ayeuna ibu tos garadu artos hayang mere duit ka kolot, ibu ngadon ceurik lantaran kolot geus eueuh. Geus ruku padung rap lemah katurupan tanah beureum ngoceak paratan jagat ngajerit patan langit. Matak hakikatna ibadah di dunia nu terbaik adalah ibadah urang alus anu jadi indung jeung bapak urang. Hadirin kaum muslimin, sim kuring sejak kawado Pak, wado masih kene Sumedang. Insyaallah ibu sing sarehat, bapak sing sarehat, anu mundur sing disehatkeun, nu basubit rumah tangga sing dijongjonkeun, anu ragrag ekonomi sing dibangkitkeun. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jebar sihampurana. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nada Widi hoyong foto bersama sareng jamaah.